wilayah, aya di aing ka kawasan, aya di aing dunia, aya di aing Indonesia manu aing cek ngana sia mah ngontrak kabeh ge. Hayang awe nu mana bae siap nu mantap jangan mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana teu kumaha tuh nyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayang nyaho jerona kos kumaha nanti aya teu kudu jauh ke Jakarta aya dek dibangun hotel di dinya deukeut ngeunjang aing tuh dak kabeh kos karar itu. Nah zaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu gitu ngaheureuikeun ka agama tinggalkan. Nomor kedua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama tinggalkan. Mendak Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kedua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malekeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa hartana dipake ngadukung jang agama silahkan jang aing babaturan satungtung teu pake ngadukung agama saing mah jam moal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan cinta wilayah dua mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat sajengkal ge teu boga dakwah teh dakwah baik per jam per detik per menit per hari dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah tapi tetep dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa jelema lolong usap cager asal iman ka Allah jelema lampang usap cager jelema lepra usap cager komo bangsa kutil mah tiup pop beres bangsa kutil bangsa doton babari tong geus kos kitu jelema batuk bae aeron ge ieu kula cenah batuk bae tiup pop coba kurang ya batuk bae tiup pop aduh manjur jasa manjur kene tadi ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager ku si kiai eta mah bae manjur kene tadi teu hese deui ulah deui we ka dinya saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah ulah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mukjizat anjeun moal kuat ulama anti dunia anti jabatan hiji we Allah moal kuat ulah milu henteu ulama neuk milu bae ulah henteu neuk milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetap dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa wah mantep cek eta juga sesapoe kadua poe kan lapar cek Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3 ngeulingan roti 3 pas kebenaran geus aya 3 cek ka Kangjeng Nabi Isa kula salat heula Allahu Akbar nyana juga tukang nu 3 teh dihakan hiji di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah Allahu Akbar nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik mah sok ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang daharke kula 2 rakaat deui waduh cak Kangjeng Nabi Isa Allahu Akbar beres darak nahari cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye tah pan 2 ka mana hiji deui juga nya pan kula mau salat tadi puguh geus dahar ku nya pandan ka tukang nya ngadahar roti blon teh coba eta ki Golkar teh kitu teh pokok suheuh cak Kangjeng Nabi Isa ieu 3 pan 3 ka mana ieu hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mah salat bae digigireun tuan padahal Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh boho zahiran wa batinan geus kadeuleu ya cak Kangjeng ieu tes ku aing sia tes urang berangkat
Sejaroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadaha roti hiji sahanya yang maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae cek hebat biasa ngomongnya hebat galuihan Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar hayang nyaho nya mah babuk bae habek pan ngaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah. Berangkat deui sagasa berangkat terus lapar sagasa lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa iya uncal tau nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak dong ngegoler tepak deui asak menang mangga nya lagi molotot bae cakana hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cakana kos kieu mah kayak meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho ku lagi hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha tah mun setan mun jelema cakana teh ti kemabek lah eta teger kene eta teger geus dilalagaku kitu ge teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon wae he dahar beres dahar geus apa geus tepak deui hei tucal go udang deui geus berangkat cukup nya nang tercengah kieu babu eta ilmu pohara ilmu luar biasa caknya teh bo paingan ditadawah orang yang boga ilmu na eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kangjeng Nabi Isa tambahi habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kok teu boga salah nah kuari nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane eueuh jembatan nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa ieu atuh kula mah kumatuan bae atuh kula mah akeup ke naon cek Nabi ayo guys ku Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai pak das cai teu oyag-oyagan cai ieu lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek lamun teu ngaku oyag cair nya ngahuleng we cek nya henteu bener henteu duka teh masa sugan nyaho saha nu ngadaharna henteu berarti kajenteng paeh moal ngaku kajenteng paeh moal ngaku gengsi teh kos gitu gengsi teh kos gitu pugunya ho di partai teh agama bae nu diomongkeun teh pugunya ho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae ceknya mah teu nyaho meureun nu mabok ambalaya nu korupsi nu maling di handap pangan sakadar maling kotok maling kebo di luhur triliunan masih kene gideg kene bae cek Kangjeng Nabi Isa ieu masih kene moal waka ngabejakeun saha atau tengah teu si kula mah embung teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak aya geus nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu nah aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3 cak Kangjeng Nabi Isa ieu bagi 2 orang bagi 3 ieu tajang ente ieu jang anak Kangjeng Nabi urang misah jadi lah geus lah urang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek Kangjeng Nabi Isa sia eleh deet sia ieu nu ngadahar roti mumun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujung nama tuh kepleset bae
kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai lain mah atuh kanyahoan bae tetep atuh padahal mah nyana ulah ngaku kayaknya ngakunya hula cek nyana tuh ku hayang emas teh cek Kanjeng Nabi Isa sia bener ngaku oh cenah kula ai sia ngaku mah geus tah nu dua jang sia atuh sia ngadaro teh nu kula ge jang anjeun tah geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres gulak-gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek Kanjeng tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah dua cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing guys tinggalkan di dia alhamdulillah tuh ditinggalkan teh pan alhamdulillahnya nama emas bos ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae geus komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara keur mejeuna ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan pedang geus sikikeun set naon eta emas nusa nukula lamun sia teu babagi mun teu babagi ieu beuheung tarohana mun babagi salamet sakitu bae aing babagi salamet teu babagi beung cenah dedek sugih teh jadi aing geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main aing si mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga duaan lain tiluan bagi tilu mangga jadi garongna duaan bagi tilunya sering hiji nuhun gas tah dijang sia nu bogana dijang batur aing dijang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong nah ieu mah salah saurang meuli heula sangu meuli roti aing nungguan di dieu bari istirahat ayo itu mangga cek teh ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayam aing dek meuli dahareun lah geus bae mantep jasa diracun ku aing geus jana dahar paraeh ku aing kabeh mantep biasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya di dinya cek nya nangis bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diengkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cek dana ieu ide bagus ieu geus beres ya sip geus komitmen nya sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta kos pilihlah datang guluk naik kuda mau bungkusan tilu nunggu setengah racun atupan tadi ngkekeun deui tadi musyawarah lagi kos gitu datang gula dingkekeun deui ceger bae atuh langsung bae datang pukul goler bae misah uluna tinggal 2 anak urang bagi 2 jadi berarti hiji setengah nah siap urang balik ngan meme balik urang dahar heula atuh dah lahar heula aduh jadi mak lapar teh atuh teu kebel molotot molotot kabehan mun dia molotot mabok aing mabok ieu mabok nang racun paeh kabeh emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh nu 2 mah ku racun teh kebal Kanjeng Nabi Isa datang deui ka dinya jupan ngagoler ieu kabeh tiluan aya naon ieu emasna area keneh jelema ngagoler kabeh munajat ka Gusti Allah Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia kabeneran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi parae ngagoler kabeh anu miliki dunia
dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujung nama kos gitu tuh mantak maknya tuh orang yang sekedar sekupi kudu ngajual ke agama ke Golkar, kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amat hanya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual kadinya. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Mandak ayalah ayat ieu. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunia. Ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi tegar mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi tegar mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haju jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh Masya Allah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sekadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos kadar itu mantak ke ulah hayang urang masyhur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anat milo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema nu ngambeun ge bakal modar gitu bae sih hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid nangis bararisa salat belajar dinyana nu tadina wudu terapih jadi rapih nu tadina salat terapih jadi rapih nu tadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge kadieuna sok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis kudu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuaing di nonaktifkan puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae puguh bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau suri kos ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jar raja mah kudu dialem bae barang goreng dialem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabruk ilmuna masyaallah mantap katu wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh oh cenah kiai aya deuk masyhur mah teh loba nu jari raja teh teu jaraheun ye dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah.